Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, janggut. Enggak. Nah, gitu janggut di. Punten, Kang. Mugia abdi hoyong nasehat kang milarian jodoh, Kang. Oh, milarian jodoh. Eta mah aya 3 Ya, kang milarian jodoh mah. Muka hiji eta. Ngusahakeun diri milarian pi pamajikaneun anu solehah jeung bager kanjeun. Nuka dua ngadoa sing kerep dina setiap salat. Punten ya nuka 3 ya. Naon kitu nuka 3 teh eta anjeun kedah ngaca. Eta numantat anjeun teu payu ka awewe teh. Ari kitu nama abdi ge gadoeng anu kagoa lah. Naon teh atas ya? Awa ngalunjak ningan. Halo Lur. Aya berita keren ya. Naon ieu teh? Aya buru naon? Ieu. Naon? Ya teh siki. Eta geuning anu mana? Iki mah Korea. Kunaon kitu? Saan teh? Geus naon teh? Tah. Manehna kamari lepas dina cakaran maung. Keren si Opa euy. Aduh. Terus ayeuna kumaha? Ayeuna di ditu tuh di jero beuteung maung. Tasih. Kemari zaman orang beureuh. Eta aya budak goreng. Budak goreng. Budak goreng. Bapak. Aya naon sia teh cocorokan? Bapak mah mun ditega mere warisan ka urang teh. Warisan naon ieu teh? Asa bapak macan pernah mere warisan? Pokona mah bapak mah tega ka urang loba dipoyokan ku babaturan urang. Gara warisan. Ke. Emang bapak mere warisan naon ka maneh teh? Bapak mah mun teu sadar diri. Naon sia teh? Tah ieu warisan beungeut goreng. Badagong sia mah. Mengapa semua terjadi? Biasalah. Gimana syuting milan wae? Padahal aku selalu tersenyum. Biasalah. Kemana? Gitu. Hapus air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Oh my god. SMA nyingilan wae. Cuy. Oi. Yo, urang nanya yuk. Kadaharan naon anu haram? Babi. Anu leuwih haram? Babi anu mengandung babi. Terus anu pangharamna? Babi anu mengandung babi anu bapaan.